Iya, mana boga udut teh? Hante boga udut. Aing hanteu kararudat kieu. Dia mararudat wae. Udut kunaon maneh? Boga duit. Dia masang cara. Ya geus tuh kumaha neangan udut hayang udut aing ayeuna pisan. Suang malak we nama. Rek saha nu malakna? Si Ables ditah malak. Tuane aing mah. Mana atuh maneh? Gimana leutik sieun anjir. Lah urusan kawani. Sia tuh. Komo aing teu wani sarua. Kok maneh nu nitra? Wani. Aneh ka dieu. Angku ya. Yang duit umum maneh? Satu ngomong duit kabeh jangan lagi hayang. Yo, maneh hayang duit kan? Suang malak jeung aing arek. Tapi sia gede kawan henteu. Kayak bisa ngaremehkeun ka aing. Oke. Situ warani makeun ku aing malak mah. Tah. Motor ieu. Minta duitna ku maneh. Aya naon mah? Ka aing balik di ka dieu. Heeh. Astagfirullahaladzim. Naon sia ngeureunkeun aing teh? Cek ka mana eta? Siang lewat ke wilayah aing. Naon? Wilayah sia. Iraha jalan ieu dijieun ku kolot maneh. Sia wani nembalan ka aing. Enggeus ge liang taina soe ku aing. Wani kuna. Kira budak satepa. Geus sia tong loba omong ken buka dieu keun heula duit bisi kaburu tinggalkeun ieu bata. Ya wani ka aing. Awas ya tungguan teh dia sakeurang. Ya buruk, geus emang satu aing sieun. Ya cungu kehet tadi nyebut gede ka wani. Geus hayu kehet jangan sabar ka jeung aing hayu gua. Ayo bro. Run. Bu euy. Lobaan ka cida euy. Detik ketiga ieu lobaan mah dari ieu euy.